Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta hiji pasal. A'dzarus sholati ari panguduran salat. Isnani eta aya 2. An-naumu tegesna sare, wan nisyanu sareng hilap. Ieu pasal netelakeun tentang panguduran salat. A'dzarus sholati isnani ari panguduran salat aya 2. Ari salat teh memang kedah di awal waktunya, oge tepat waktu. Ta upami henteu tepat waktu, ta ieu teh bakal bermasalahnya, terutami lamun ngahirkeun salat. Sok sanaos memang waktu salat teh nya, waktu salat teh kan panjang paminata. Tapi teu aya panguduran mah wayahna salat teu kenging telatnya, teu kenging di akhir-akhir. Da dina Al-Qur'an oge jelaskan, fawailun lil musallin. Maka narakawel pikeun jalma nu sok salat. Salat anu kumaha? Tah ieu. Alladzina hum an salatihim sahun. Nu sok lalai nya dina salatna, terutami dina waktu salat. Dingkengke padahal urang misalna senggang waktu, atanapi aya kesempatan kanggo salat di awal waktu, sok salat wae oge masih keneh wail, masih keneh cilaka, masih keneh bakal asup ka neraka. Naudzubillahi min dzalik. Tanu mawi dina panguduran salat ieu kurang kada dijadikeun pegangan. Aya 2 panguduran salat teh. Kahiji ku sabab sare. Nya lamun memang kasarean gitu, jadi henteu berdosa gitu lamun teh mah katelatan salat atanapi keakhiran salat ku sabab sare. Da ngaranna ge sare, pasti we gitu kan. Ai ku sare makan teu karasa waktu salat geus waktuna. Ngan pedah lamun urang rek sare sementara waktu salat atos datang, tawayahna urang teh kedah salat heula. Teu nya ari tos waktuna salat mah ulah sare, ulah waka sare. Sabab lamun urang kaburu sare nya pasti bakal terjadi karena terbengkalai salat teh nya. Tatena naon upami memang bener-bener sare mah gitu. Pamina urang teh sare teh jam 11 beurang gitu nya misalna itu. Paneta macan waktu nepi kana waktuna salat kan. Tah geus waktu salat ge da teu anu ngahudangkeun teh terus we kasarean sare. Kulantaran memang meureun urang teh kacapean gitu nya, kelelahan gitu. Misalna keur barang damel, tah urang teh memang ngantuk, aduh teu kiat kitu nya. Teu kuat urang teh. Akhirna nepi ka pulesna sare. Tah teu inget kana waktu salat deda kulantaran urang teh kasarean teh. Tah ieu mah memang sarena teh anu teu dihaja. Tah jadi lamun kasarean mah makana ngahirkeun salat oge da eta mah teu dihaja teh kan. Teu kana pawailun lil musallin eta mah. Nu mata kahade nya urang kasarean dina waktu salat. Eta nu kahijinya. Anu kadua,
wan nisyan sareng hilap. Memang kan hilap mah sifat manusia kan, hari hilap mah al insan mahalul khoto iwan nisyan. Hari manusia teh kan tempatna tempat salah jeung tempat hilap itunya. Nu mata eta mah di luar kemampuan orang. Da ngaranna ge hilap poho gitu. Misalna urang teh kaantengan misalna nyaku mayunan komputer. Teu apal waktuna salat geus dugi. Ta emut-emut misalna tos kaakhirnakeun waktu salat teh. Ta eta jadi teu aya dosa. Upami memang kitu kajadianana. Ta kumaha kitu lamun terjadi hilap. Eta mah rek ku sare atanapi teu sare ngan pada hilap itu. Tadina salat jadi lamun tos emut itu engal salat geus emut mah tanya. Dina mazhab Syafi'i mah kan gitu aya qada kan? Dina mazhab Syafi'i mah aya qada. Tarina mazhab lain mah memang teu aya qada. Malihan mah anu nyebatkeun nya cenah ge dina salat aya bengkel salat cenah. Aya nu ekstrim mah kitu kan pendapatna teh. Tarina mazhab Syafi'iyah mah seperti di dieu. Dina ieu kitab itu. Tadi mana-mana hilap teh dikodoan gitu. Tinggal ganti we adaanana ku kodoan. Lamun teh mah urang emutna geus luar waktu itu. Ari masih kayak dina lebet waktu mah gitu. Kahirnakeun. Sok we eta mah biasa adaan. Misal nanya lamun rek dilapalkeun usolli fardhos subhi rakaataini qadaan lillahi ta'ala. Jadi tinggal adaanna digentos ku qadaan. Tak kumaha misalna urang salat teh akhir waktu tapi entos kenging sarakaat gitu. Hari pek teh aya nu adan. Urang salat lohor. Keur salat lohor gitu. Neme oge kenging sarakaat tapi aya nu adan asar misalnya. Urang keur salat lohor aya adan asar. Sok we teraskeun eta mah. Jadi ulah kapamengan. Da urang cenah oge kenging sarakaat. Ta eta teh tos kalebet kana salat. Adaan itu lamun dina salat adaan gitu sanes dina salat qada. Wallahu a'lam bishawab.